Di aya ibu kewajiban nyangu nyusu kukumahan komo ka sawah ka kebon mah wah atuh awe di kekasak itu mah aya rupaan sabulan teh gitu. Nah tapi ka saur dina sulam taufik mah wala yakhruju min baitihi ila bi'idnihi. Istri mah dikawit di akadan tapi keun ka maot geus teu meunang nempopanan poe deui. Itu beres di akadan yang ngerem deui mah teu meunang lalo kaburuan. Dan margina lumsul qalbi istri mah halus emutanana. Itu panonna teh seukeut langit 7 lapisnya kata mongkame teh kok mah teh. Lalaki mah merem. Sareng tingali lumsul qalbi. Istri mau upami keluar di bumi na nepi we ka payunan bumi kata emang kita imah batur itu kursi anyarna lemari anyarna eta aya mata nepi ketemu ka imah batur gitu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijab. Wassalatu wassalamu ala rasulil huda wa ala alihi wa sahbihi liman ihtada. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza matabnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au waladin sholih au ilmin bimunafi'in. Kersana sohibul maksad keluargi hormatkeun pribados pamirsa ibu kepala desa oge sami hormatkeun pribados tegakantun sesepuh agama sesepuh masyarakat Bapak Ibu hadirin wal hadirat anu sami nambah hadir, mudah-mudahan kenging kemuliaan ti Allah Subhanahu wa taala. Dipayun pribados sabada ngahaturkeun salam kawilujengan tegakantun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat sareng salam kagungan Allah mugia izin mantenna dilungsurkeun kana wadah rahmat Allah nu parantos dibasikeun ka Kangjeng Rasul. Mudah-mudahan rahmat Allah nutas aya di Kangjeng Rasul kadorong ku awasan doa rahmat sareng salam ti urang mugia izin Allah eta rahmat sing tiasa leber anu leleberanana mudah-mudahan izin Allah dilungsurkeun ka urang sadaya di dunya dugi ka alam akhirat khususna sohibul maksad sakeluargi langkung utamina pisan ka putrana anu nuju disyukurkeunana dipayun pribados ngiring ngabantos doa manawi dikuping ku Allah bae dituna muga-muga dikabulkeun. Mudah-mudahan ieu putra sohibul bait dikeresakeun ku Allah Subhanahu wa taala panjang yuswa disarengan ku sehatna sing pinter emutanana di mana tos dugi kana waktosna milarian ilmu supados kenging ilmu anu manfaat barokah dunya akhirat. Untuk peryogi ngaduakeun surah soleh ka barudak teu soleh itu ujung-ujung hirup maut teh sawarga ngadaguan itu ieu urang terus kali ieu jadi ka manajigna keneh itu nu moe urang kalimat kitu we sing panjang yuswa sehat itu ya di mana terus dugi kana waktosna milarian ilmu sing cerdas emutanana kanggo milarian ilmu kanggo bekal anjeunna sinaterangeun mana anu sae mana anu lepas eta terutami ramahna ya anu dibantos ku ibuna. Jadi secara hukum agama anu gaduh putra teh ramahna
sanes ibuna kitu nya numawi saur Allah oge putra teh amanat putra teh sanes nu ibu sanes nu bapak da teu aya jalmi anu tiasa ngadamel jalmi anu ngadamel jalmi mah Allah taala namut wadah melalui ramahna sareng ibuna matak barang gubrak lahir ke alam dunia teh antu abdul amanah saur Allah hei bapana kami nitip ieu jelema kitu ti Allah teh ai titipan berarti nu batur itu nu mawi teu aya dasar dina hukum agama jaga di akhirat inung bapak bakal pagulung-gulung jeung anakna teu aya pangojong incu teu aya anu moal tiasa pegat deui ti dunya dugi ka akhirat mah iwati caroke sareng istrina suami istri mah moal tiasa dipegatkeun sabab tos dipeser ku hukum akad nikah itu pada dasar hakikatna anu bakal janten widadari jaga di sawarga teh istri urang teh itu nya istri urang teh bakal janten widadari jagana ari ka ditu itu nya ai teh ka ditu mah layan nawe urang neangan deui di ditu itu nya nu mawi bilih hoyong terang bidadari jiga kumaha ta istri urang itu nya ta istri urang teh eta calon bidadari emang tadi nage tos janten bidadari dan sategesna pamenak abdi Allah taala teh teu ngadamel jalmi di alam dunya watireun Allah ngadaukeun kitu hakikatna walaqad karramna bani Adam saantaraning buatan Allah bumi langit sawarga neraka katut panggeusina sajan malaikat ku anjeun derajat di bawah jelema pangluhur-luhurna derajat teh jalmi mata Allah teu ngadamel jalmi di alam dunya watir bisi sangsara mata kadamel jalmi teh urang teh didamel ku Allah aslina ti sawarga baheula itu urang sawarga urang teh mun kumargi dina dada jalmi aya nafsuan dalapan mangkaning nafsuna ge amarah lawama sagia mulama radiyah kamilah jeung mutmainnah watakna pusingan aralan tepayaan cegekan geuluhan beli amuk goreng adat eta sifat jelema teh dituna nya matak lamun di alam dunya goreng adat teh da boga jelema tuh gitu da entau materi umak amak itu bagai kena ucing yang jelema itu kusal jalma loba nafsuan gede kamek teh ya akhirna urang teh unjukkan ka Gusti baheula teh Bu Gusti abdi mah bade nyanak bahasa suku kapungkur we aya istilah pinah cai pinah tampilan itu hayang nyobian ni cenah abdi bijil di sawarga cek Allah nya bae da Allah mah teh oleh nganteur wae da urang teh buatan Allah moal aya nu nyaheun kana buatan anak iwati nu ngadamelna entong Allah ka urang oge kana buatan urang nyaah sok bapak-bapak anu ahli tani di zaman Nabi Adam tukang tani dugi ka ayeuna can aya nu boga ijazah nyieun doran bingkang mah nepi ka ayeuna tah nyoba kajeung ting doran bingkang da meunang nyieun urang tara aya nu doran digugusur dipanggul we da nyaah cacakan urang kana doran komo Allah mah ka urang itu matak naon kahayang urang jantir wae ku Allah aya nu harayang gapleh wae pet kalau itu nya batu kalimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun naon nu dilakukeun ku urang ayeuna di alam dunya bakal jadi tuntutan jaga di akhirat itu nya nya itu lamun gapleh misalnya balak genep satan disebutna da jero nama 12 titik teh jaga bakal berahijil ta titikna teh segala demuning reuneuh nganeangan bogana gitu untungnya cenah dimasukna balak hiji ke bedak gua atuh gitu sanes nyingjeuna nya itu kanya Allah di alam dunia pek wae nek beureum nek hideung ge pamenak abdi Al-Qur'an 30 juta dilebet nanti dengan 2 kiseueur dengan 2 isi Al-Qur'an 30 juta ringkasna hiji Al-Qur'an nyaritakeun jalan bener kaituna ka sawarga
dua Al-Quran nyaritakeun jalan salah kaituna ka neraka dengan sakitu itu mah mau omongkeun nu balik gue diacak-acak itu dari ingkasnya sakitu nu bener jeung nu salah itu nya kasawarga jeung ka neraka saur nu gaduh nah Allah subhanahu wa ta'ala nu gaduh urang nu gaduh sawarga nu gaduh neraka kalimatna inna dina indallahil Islam itu ku ida ya jadi kalimatnya aya in aya ida upami di desa mah eta bahasa teh aya instruksi aya program itu hari instruksi mah pajak di mana masyarakat boga utang pajak kajian lompat ke langit ke-7 mau beli sampai mau wajib itu mun RT na aya jangan itu jangan wajar ae uraya hiji masih diting itu hari program urdes itu kajian RT muih dina pesak aya duit teu mereka mau dibuih program ngaranna itu jadi agama Islam turun ke alam dunia ti Allah lain instruksi tapi program di jalma-jalma kami buka dua jalan hiji jalan bener kaituna ka sawarga dua jalan salah kaituna ka neraka in pek parili kamana we nu kira-kira katanagaan ditujuk nu boga mah itu wani wae ka sawarga henteu asal boga modal nyaeta cenah ieu mah da teu gaduh modal pan aya hiji deui neraka damal ulangan kayaknya itu mata ku Allah dijieun oge neraka bisi aya jelema nu harayangeun kadinya ternyata lubut nu hayang kadinya itu nya nyai langsung ngomong kalau hayang ka neraka mah moal aya da lain jelema stres tapi perilaku amaliyah ngaarahna teh ka dieu we itu duka ibu bade ka neraka ibu-ibu bade ka neraka bu abdi mah moal nawaran sawarga bisi teu katanagaan gitu jadi nawaran teh nu seimbang jeung kemampuan urang lah entong berat-berat deui gitu nawaran aja nulina ke alah sawarga mah soak ngelenying sieunang soak wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun itu jagata di arah masar ditewakan hiji-hiji jelema teh nu hayang ka sawarga mah aya aki-aki lempang geus seperti jag-jag karep tilu ka tukang dua tewak ku malaikat kunupna gerobok itu aki-aki nanaonan jeung malaikat tarik-tarik teuing nyekek da asyep sing ngalawan we ayeuna cekrek aki-aki ditanya teh itu aya naon kami ditugas ku Allah kumancuk Allah hari anjeun di alam dunia sabaraha poe sing dirusak itu ada awak batur-batur jarak yang sana ke keyungkungan itu aki-aki teh aya dua aya aki-aki gede wadul itu aya aki-aki jujur lamun aki-aki anu jujur ngajawabna ge jujur ki sabaraha tahun di alam dunia duka geuning duka da abdi malahir teh nyaho poena naon maot teh kanyahoan korolosna nah eta jelema jujur hese dengan jelema jujur karena nararipu wae ari hayang ka sawarga ai pagawean nipu gitu sok aya nu naras ini kana aranom kadang-kadang kasepuh gitu ujang cenah naon wedal abdi marebo tah eta teh tukang tipu amun ditanya jang naon wedal abdi mah cenah rebo ai kitu inget rebo basa bijil siap bijil teh nyaho kaler kidul geus gede make nyaho rebo anu kitu ngaranna tukang tipu gitu cik Nabi man takabaro ala takaburihi fa huwa sadaqatun amun jelema tukang tipu deui sekalian itu mantap muncul tukang tipu naon jang bedal abdi mah cenah rebo sing inget jang nu wedal rebo mah kahareup ti kusurup ka tukang nangkarak tah sok bepikeun gitu nu wedal rebo mah lamun kahareup rebo Kamis Jumaah hati-hati nu ada rebo poe Jumaah bakal ka astana geus teu bisa dibela nu ada rebo mah Jumaah mah ka astana gitu nya matak nu ada rebo lamun nyitu ngajati rebo Kamis Sabtu we liwat Jumaah mah bibahaya we nya lamun ka tukang bakal nangkarak rebo Salasa Senin
lamun udah rebo gering mimitina Senin lila we dibawa ke mana itu nu udah rebo mah itu madak lamun aya nu udah rebo gering mimitina Senin mending antep wae pae gitu nah adena we cenah di Jumaah Jumaah mah nyenengal dulurna gitu nu udah Jumaah mah repok jodoh teh kudu biji 12 aya Jumaah anak teu genep aya geus beunang genep nek mana neangan baturna lamah yang 12 matak iwati Jumaah deui matak Jumaah mah kudu jeung Jumaah deui eta repok kumaha nu repok mungkin paena ge bareng repok jadi pae teh saimah gitu tatana teh teu pangangaruang teu nuntut adena we cenah di Sabtu wah jelema kurang pemikiran di Sabtu mah saumur nage moal papanginjung duit gede na Sabtu mah teh hirup bungkul bareng adat teh jawab tingali angges poin bener teh gering kabeh ngan naon dasarna tina panipuan coba lamun jujur jang modal naon duka tadi mah teu inget basa di dieu teh tanyakeun ka tukang itu cing ki abdi modalna duka kumaha nasib abdi ilmuna jelema jujur mah moal bisa neku gitu dan teh aya jelema jujur ada ngahang nipu wae kata kitu aya di papai pa ieu kieu papai pa ieu kacincana ge kabeh itu mata hati-hati ka eta Gini Kangjeng Nabi Senin lahirna Senin eureun teh da usah nyawa-nyawanan Senin di mana gitu Kangjeng Nabi mah lahirna teu beurang teu beuting tadi berjanji di awas hatta kubailal fajri Kangjeng Nabi mah lahirna teh bareng jeung bijilna fajar matak beurang lain penting lain matak terpilih mu Allah itu Kangjeng Nabi Muhammad mah al Mustafa jalmi anu terpilih bijilna lain berang lain penting cek Allah inna arsalnaka syahida Muhammad da anjeun lahir waya kitu teh supaya jadi contoh balarea mun hayang boga budak soleh teu bangga ngaduakeun hati-hati ngabijilkeun tong sok tadi berusut tempon Nabi gitu jangan dicandawan ku Nabi biji Januari alah tengah poe nyata wajah sebelahnya teh itu nilai contoh gitu ya pingali yang biji tengah poe macam sok hidung gitu gitu panasan jeung belat gitu teh ese duit budak biji lawar mah darakeun mata kade ka ibu-ibu anu bade ngalahirkeun sing ingat ieu aya kumaha ya lamun lohor gagal budak biji lohor mah tahan heula bisi diomongeun nyeunya makanya budak belet mah teh nyangsarakeun teh ka sararea terutama ka guru itu sok teraskeun ka Pak Ustaz pang sulit-sulitna ngawarah budak iwati budak belet budak bangor onaman cepat pusing teuing budak belet malah kana sirah guru lagi ngepul diurup 3 kali teh kalah luak lieur ditimpu kena batur dikeuyeukeun kalah luak ieu tah di jilohor teh kitu Aldi kabungkur ban barudak teh aya meureun 300 ekor mah barudak tara ieu mah ka barudak nu diajar ngaos ieu kelas 1 kelas 2 kelas 3 tara sancuk ilmu hakiki mah teh doraka di kelas-kelas gitu teh itu nah saatna nyerieun hate di kelas 1 batur kelas 6 ka aing mah di kelas 1 tapi nyerieun hate itu mah da di mah murid nu karek 4 poe ge kelas 6 we kabeh yang nyerieun hate nyan aslina gitu kan sok dipisahkeun teh kelahiranana tah lamun kelahiranna ku adi beda-beda ya nu biji lohor bungkul nu asar bungkul nu sareupna bungkul geuneuk geuning teu bentuk dan sareupna nah anu biji isa bungkul nu biji isa teh sakapeung katempo sabab henteu meureun ngajuluna keur aliran jelema atuh cobaan cek ilmu jingga budak nu biji lohor mah rada pulet otakna
ajarannya udah biji lohor daya yang gina polisi mah diburu gua di sabisa di si tejang dengekin gara yang manga cina pak dua kecape muruk nage da biji lohor mah di tanangga nage udah sabaraha kayak di tejang nyai manga cina pak mi waliyu sakitu muruk nage kusapa budak biji na lohor etanya kumaha dengan anak budak aipo biji budak mi waliyu tuh cek aing ke budak biji lohor teh kieu balikan deui urang teh api-api nyabar maneh teh dengekeun sia bergul kenapa mimiti naik teh mi waliyu akhirnya eta biji lohor mi waliyu urang teh diangkat teh leungeun teh impu guai bulu budak gitu bakatku pusing poho kena bener di guru nake alah nah si acing teman-teman ting dengekeun sia mangga cenah pak poho guruna jadi salah mi waliyu kakarek budak bener mi waliyu sia wetnyes guru stres tah budak biji lohor teh kitu kata kade itu ka ibu-ibu da lalaki mah pantrangan ka julu teh naon margina pamegat alim hamil alim ngalahirkeun lalaki mah kapokan itu aslina dina sejarah nu pangpayuna hamil pangpayuna ngalahirkeun teh pamegat kungsi lalaki teu ngajuru bala harita kapok teh dekeun deui oh hampir aku sampun pikeun pangpayuna alo ngadamel jalmi teh kan Nabi Adam di sawarga di mana ada Siti Hawa budaknya iwati budak Nabi Adam batak nu ngajuru Nabi Adam dirasa-rasa ku Nabi Adam teh geuning ripuh jeung ngajuru teh sudi we ka ti harita gitu ibu-ibu kalah ngacung dan orang jago mau ngacung abdi sangem hamil teh lalaki engkau sia rasakeun gitu nanti kalau aya ibu-ibu pada ngelahirkeun majarkeun teh banggaan nyaho lalaki padul pada kuan unggul naon bangana ngalahirkeun teh aya nu bade ngalahirkeun lulumpatan bukan ku nyeri henteu cicing di bangmu itu yang bersama lalaki mah apalin ngajuru teh bangga ibu nu bade ngalahirkeun anak durieuhna lalaki so asa cuk ibu bade ngalahirkeun geus lalaki mah kocar kacir ka imah kaburuan batur nu ngagejeun teh ngajedogna salakina kitu nasana fungsi ngarasakeun gitu alhamdulillah sengkul bet di dia syukuran ke Allah Ta'ala tapi kedah dilajengkeun kana hajatan pangresa itu ya umat Islam mah lamun syukuran ngumpul eta kasub kana takabur itu naon margina syukuran teh namtikeun kana paparin Allah netes katampi gitu lamun ayeuna nuhun isukan teh hayang hirup-hirup acan lamun aya kahajang nuhun anu atos nyuhunkeun deui kanggo kapayuna eta umat Islam namina jadi syukuran samungkeun kana hajatan syukuran parantos gaduh putra sanes itu asli nama syukuran naon atuh syukuran bapakna tapak kurang lebih 2 bulan lebih nya teh jauh ti anu itu di mana tos ninjak 40 poe murang kali lahir 40 dinten bapakna wajib ngalahan anuk deui jadi ya syukuran teh syukuran naikeun bapakna gitu bade naikeun bapakna mudah-mudahan sing aya dina kelancaran penaikanana nah dalam munti dia taikan teh doraka ieu teh 40 dinten teh sategasna mah cuma nyanak mayoritas umum dari ku agama mah henteu agama mah anu diukur teh saatna darah haid darah nifas di mana ngalahirkeun Senin Salasa teh tanyakeun saat henteu saat meunang ditaekan ka cepoe ge iya cukup umum ieu mah kudu ngadakaon 40 poe tapi lamun 40 dinten masih kena aya darahan teu meunang naik batas akhir dugi ka 2 bulan itu terus 40 dinten taroskeun itu lamun teu ngomongkeunnya buka we ku urang bisi ngabobodo dan ngobogana kan
Tas 40 dinten mayoritas umum 2 sasih paling akhir sapoe dina cepetna eta malah wajib cenah cek agama mah eta teh nya wajib dina rumah tangga lain wajib secara salat. Emang rumah tangga nama hukumna sunat tapi midamalna seueur wajib. Ka rumah tangga mah daya bentena sareng salat sunat Pak. Usoli nama sunatan ya ngadegna wajib, ngaos Fatihana wajib, tapi wajib di jero salat sunat. Ade rumah tangga hukumna sunat. Sok aya nu ngahukuman cenah lalaki mah boga majikan wajib usaha. Wajib usaha jeung usahakeun, wajib usaha jeung usahakeun teh di jero rumah tangga hukumna sunat. Itu jadi ente wajib urusan ka ituna doraka masalah ieu mah. Itu urang salat sunat maca Fatihah wajib, lamun teu maca Fatihah doraka ya henteu. Kan salat sunat teh terjadi itu wungkul. Da ieu jalmi sok kaliwatan. Nu wajib di mana malah bisa ngalekeun kana wajib pokok. Contoh misalnya usaha urang ngagaduan istri boga rasa ngusahakeun di wajib hukumna aya aturan salat dituna aya neangan duit di teangan. Padahal neangan duit mah wajibna teh wajib dina rumah tangga. Rumah tangga hukumna sunat. Sholat mah daya urusan wajib terbiasa dibela cul kan tuntut teh itu makanya kalau itu kan karena sholat terutama 5 waktu mah walau kana arwahu minal gurgur sanajan tidamang tikorot nyawa terus saya dina tikorok pada ngalipaskeun itu ngong ada mah wajib ke sholat itu aja kumaha sholat nah tuh ai nyawa atas saya dina tikoroma nya salat nu hirupna we itu lamun ka anak geus maot tong hirupan itu salat sirahna aya wungkul igeugan meunang sawajib eta hukumna eta mudah-mudahan syukuranana sahibul bait sing dijantenkeun ibadah anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala kusaena pamaksadan sahibul bait syukuran dipasihan kepercantenan ku Allah Ta'ala nyepeng amanah Allah syariatna putra alhamdulillah urang sadaya ngiring kabarokahan birena urang sadaya parantos ridho mana biasa nyuntang waktu dina waktuna didaramel diganggu berasa kedap ku pamaksadan sahibul bait mudah-mudahan angkatna bapak ibu kayu lokasi sahibul bait sing ngajantenkeun ibadah sing dirahmat ku Allah Subhanahu wa taala. Para nyang yuswa sadayana sarehat sadayana digarampilkeun rezekina gesan pibeukeun syariat hirup hakikatna gesan pibeukeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ngalungsurkeun hidayah taufik ka urang sadaya sawihna ti pengaosan urang tiasa ningkatkeun ibadah nu kiat urang nu mampu urang ka Allah Subhanahu wa taala. Sahibul bait di dieu syukuran sanes atoh dumeh digad pasihan putra nya dipercanten ku Allah taala ngurus amanat Allah. Jadi putra teh sanes nu urang Pak Ibu tapi nu Allah dititipkeun ka urang. Saur Allah karamakna hei bapakna kami mihape ieu jelema sing emut umurna geringna cageurna rezekina jodohna hirup jeung mautna tanggung jawab kami ceuk Allah kitu Allah mah mihape jelema teh aneus hei bapana kami mihape ieu jelema umurna geringna cageurna rezeki jodoh hirup jeung mautna tanggung jawab kami ngacung heula mana ka Gusti Gusti atuh ari sagala tanggung jawab Gusti naon nu diamanatkeun ka abdi ta ieu nu kudu emut saur Allah karamana hei bapakna sing inget ieu budak ti kamina dikaanjeunkeun teh teu mawa dosa satuntung buuk-buuk acan sok urus ku anjeun lamun awal akhir ieu jelema dicopot ku kami mamawa dosa wayahna bapakna kudu tanggung jawab eta nu berat teh Pak sanes tuang leueutna sanes motor mobilna tak
budak mimul kuyud wasurut bitamsil upami diupamikeun murang kali lahir ke alam dunia teh upama lawan bodas saur Allah karama nah henteu ka inum nama henteu aya dalil nya hei bapana ieu kami mere lawan bodas pek nek dijieun baju sok dijieun celana pek dijieun sorban pek tapi awas lamun dicopot ku kami balik belang wadahna bapakna kudu tanggung jawab eta henteu sugan kade ibuna lamun budak mamawa dosa kudu tanggung jawab teu aya ibuna mah panggenah-genahna ibu mah cukup ngahamilkeun geus bijil pikeun ka bapakna teu aya hukum ibu nyusuan budak teu aya itu ngeyong-ngeyong budak ngamandian budak eta mah dadekan euy mah sok teangan dina ilmu urusan agama aya teh katerangan Allah wajib nyusuan ka budak teu aya nyusuan teh kewajiban bapakna eta teh kan baheula kungsi badami itu cek bapakna makna kami boga amanat di Allah Ta'ala anak buktina daya teh nyusuan depan kewajiban kami sedangkan di kami teh aya susu hiji-hiji aja paranti emak tak kusabab ayeuna boga budak jadi wayahna sekali ewang itu aya sesa budak keur emak aya sesa emak keur budak molotot inungna cuk inungna teu bisa eta mah nu aing sorangan terus budak lamun teu disusuan kumaha itu taina mah kieu liasula ata dulu saur ibu-ibu urang teangan jalan adil-adilan itu susu nu aya di bapa mah eta mah mutlak keur abdi teu beunang diganggu gugat gitu pan di abdi mah susu teh aya dua tah adeuna teh aya eta cicilungna tadina jadi anu hiji jang budak anu hiji cowoan bapak gitu tadina teh jadi eta teh nyusuan teh inungna ulah direbut ku anak saur ibuna teh kitu anu hiji cowoan bapak perjanjianna mah kitu anu hiji cowoan bapak anu hiji jang budak urang gitu nyai tempoder mah budak malah ampun karek bijil ge nyoba geus teu ngareret barang kolot teh naon sok tingali lamun orok biar nyusu nu hiji dikenyot nu hiji dikeupul atuh bapakna rek nyokot hakeun geus teu kabagian didinya bapakna sok rada najis ka anakna cek bapakna sia ka karek bijil ge geus diakan kabeh kumulamun gede gitu mata budak mah ku bapa mah sawah ngarumasakeun gitu karena rampuk kita nya sieun sakumaha galakna oge ngalona teh ka indung da indungna mah bageur bagian bapana ge dikeun ka budakna itu mata ayana ibu nyusuan kana janten putra teh ku ayana nu ibu ulah ku budak itu maka nu bapana mutlak jeung indungna nu indung bagi dua bagian bapak sebelah bagian budak sebelah itu kasanggup ibu teh lamun ibu tadi nah engkau lah gitu dari nama mergante itu bisa bikin ke budak gitu mana itu bukan kewajiban ibu aslina bu teu aya ibu kewajiban nyangu nyusu kukumahan komo ka sawah ka kebon mah wah atuh awe dikekesak itu mah aya rupaan sabulan teh gitu nah tapi ka saur dina sulam taufik dina silang taufik mah wala yakhruju min baitihi ila bi'idnihi istri mah ti kawit di akadan tepikeun ka maot geus teu meunang nempopanan poe deui itu beres di akadan teh ngarem deui mah teu meunang lalo kaburuan naon margina lumsul qalbi istri mah halus emutanana itu panonna teh seukeut langit 7 lapis teh kate mongkal teh kok mah teh lalaki mah merem sok tingali lumsul qalbi istri mah upami keluar ti bumi na nepi we ka payunan bumi kata emang kita imah batur itu kursi anyarna lemari anyarna eta aya mata nepi ketemu ka imah batur gitu gitu kaget ngomong boga mobil okol mah mata kasup deui ka imah teh rudet teh itu mata cek agama entong sina bijil bayang teh nyahuan kursi batur ulah lalu kaburuan komo sina ngaramet kusut nya mata
pamagat mah bu nya cara ke ibu teh aduh nyaah nanti burang penting tapi ka hese-hes di penting mikiran pamajikan itu anda apa berenang ibu mah di mana kado murang kali nuju alit itu maghrib parene udah deh udah nyaring jalan dia ilmu nama sampai ke Madinah jadi cuman ingat kasalaki nanti apa itu balik ke kajian itu darah laki mah ampun kau itu wih di masjid itu atau wih gaple lebat ke bumi tanah aja lalaki wih ka imah goler lenger tara alah nyanggeng dina kursi udud lalaki mah tanah nanti teh mikiran ibu merupakan kena laki tenepi ka langit mikiran pemajikan bari udud teh bari tangah cek lalaki bari udud nah ada pemajikan aing teh bari teman teh kieu-kieu teuing anyaran pagi pada teu petot kieu nah ayeuna jadi kieu dipangmelikeun senal aya keunung kawadahan ramu nyelocos aya ramu meneran keunung kagijil maka kita tapi kati bisa hees gitu gara-gara naon eta lincah teuing awewe na cobalah menurut maka Allah Ta'ala tong bijil-bijil cicinya di imah ibak dangdos tuang ibak dangdos tuang teu kudu nyesel kerana lelaki di sini nyesel itu istri mah jamin ditikah dasar lamun jual menerima awewe mah jelema dibeli tara aya nu dibeli kudu yuk karaya sok ibu meser acuk ayeuna di pasar sok aya baju nu abrak-abrakan di imah di pasar keneh diparekoskeun oge dibungkus cicing sugan nyeri cangkeng aing henteu naon sabna rumasa dibeli dadang ka imah bus kana lomari dikunci sugan eungap tara dipakeheun teh ka jentah kuat kena iman baju luk asin dibeli di pasar datang ke imah teh langsung digoreng sugan gogorogokan jadina teh nah ibu kayak gitu itu entah sok hayang teuing make ka sawah ka kebonan naonna nyangu nyusul kukuman ka ribu-ribu da ruksak di 5 tahun teh geus mamang rupa so nya di rumah tangga 50 tahun teh dengdek kalau waktunya nggak ada nyala laki aja aku kata teh nyawang geus dengdek itu masih udi nya tugas istri mah daya di nu ngade cara ge mah ibak dangdos tuang bobo ibak dangdos tuang bobo sakieu teh tugasnya gitu ibak teh kenging ku cai tiis ulah pangangguran istri mah ibak ku cai tiis baleuy awakna teh kudu ku cai anu teh ibak teh kan lalakina nu ngare caina mah urang mah tinggal ibak ulah sadaya kanan deui lah ningali kuriku maneh jeung enjo jeung nyusul budak mewe ka sawah temporeun ruksak eta 50 tahun teh teu lupa bu becat gitu cobalah menurutkan agama kita cek agama naonan laki wani-wani meuli awewe lamun teu tanggung jawab kan gitu agama itu dimimiti akad teh itu pamaget mah kewajiban nalingakeun ibu ti luhur saujung rambut ti anak sawisap dampal socana cepilna poloho ku caroge teh bisi aya kiceuk anu maksiat lalaki nu kudu tanggung jawab bisa aya cepil anu maksiat pamaget nu tanggung jawab nanti lalaki mah lamun bawa pamajikan sapopoena teh nempuan ciri pamajikan bisi ngatanya anu maksiat gitu maksiat rojo gitu kene toto segitu mah gitu nah ngadenge gunggung bi wah gitu cek alo awas ya saya lalakina ieu mah mun aya lalajoan teh kalau diajak ku lalaki teh ieu mumpung aja urang hiburan berarti kalau dilikeun teh jelema ku aing kebotan duanana ulah gitu malah mah karena pengajian gawe ulah dibawa
Da kewajiban urang hurufna teh di imah. Gitu. Keur mah teu aya ayeuna teh pengajian teh teu aya. Duka di dieu mah ibu-ibu sok rutin. Alhamdulillah. Lain talabul ilmi, rutin jeung talabul ilmi beda. Ayo rutin mah kugulungan wungkul. Teu kasup kana talabul ilmi. Da talabul ilmi teh bahasa Arab, tolab nyuhunkeun ilmu ka nyaho. Mata lamun ibu sarumping ka madrasah itu badanten ibu-ibu teh sadayana kinten-kinten ilmu naonnya ayeuna nu diperyogikeun. Misalna sepakat sadayana bab wudu ajengkeun ka Pak Ustad mingon ieu mah abdi peryogi ku bab wudu. Kahara Ustad ceramah sesuai jeung nu disuhunkeun. Ieu mah dugi teh ka kitu lain musyawarah maca sholawat. Ustadna deui deh. Itu masyarakat loba ge ujug-ujug der ceramah naon. Nu menta eueuh matak cing ala bring lapiran teh eueuh tapakna. Ngangeun mana barokahna eueuh. Dah henteu telah ilmi lagi. Itu urang butuh wudu kalau nyaritakeun giber bae ka itu usahana teh. Nyaritakeun nu haji henteu goreng kan katanagaan moal kurang. Itu matak itu eta mah nyangakeun ka ibu. Semet ayeuna ka tukang mah awut we henteu kalebat kana talabul ilmi. Jadi ayana teh aya gugulungan. Nya kalian di ilmu agama mah kurang-kurangna mah parah lamun teu digali jerona. Keur mah urang teh naon-naon ge sailu-iluna nyaritakeun ilmu teu pas jeung eusina. Bapak-bapak, adek cenah salat mah nu alus teh kudu berjamaah. Asa henteu meunang ka di mana dina ajaran agama Islam salat berjamaah teh aya. Itu dina kitab naon ayana salat berjamaah. Itu da salat mah masing-masing. Itu nu berjamaah mah jelemana. Itu berjamaah teh kumpul. Ada salat nama masing-masing. Cek imam usolli sejak abdi salat sorangan. Cek makmum ge usolli sejak abdi salat sorangan. Namun salat berjamaah genti ulah usolli, usollu niat salat bebarengan. Nu berjamaah teh itu jelema. Nah, salat namanya masing-masing, usolli masing-masing. Hukuna hukum mutakalim wahdah. Nu nyarita pribadi. Matak sadayana ge ti imam nepi ka makmum ti kolot nepi ka budak ke bahasana usolli niat abdi salat teu aya niat salat bebarengan. Kitu kajian bahasa nu kitu dina ajaran agama Islam disebut majaji kalimatun mustamalatun tegorima wudiat lahu. Bahasa anu biasa umum disebutkeun kitu tapi hati-hati di jerona lain eta. Punten ka Ibu Lurah tiba heula nepi ka ayeuna lamun saeb jabatan itu sok nyebatkeun urang milih lurah. Da teu aya tiba heula nepi ka ayeuna teh milih lurah. So, pemilihan lurah teh aya. Dongnya nya tah. Naon sababna jadi si bege anger lurah. Naon nu dipilih jelemana? Milih jelema nu sanggup nyepeng jabatan lurah. Gitu lamun milih lurah terus lurah jeung naon dia jeung RT dan milih mah kudu aya pilihkeun itu jadi lurah barang jadi gitu. Eta oge sami salat oge umum kudu berjamaah entong disebutkeun berjamaah salat nyerahkeun berjamaah jelemana keuna salat namanya masing-masing eta tah ieu Saibul Bait hakikatna ti Allah Ta'ala syariatna abdi nu mangdugikeunana ulah lalawara putra teh amanat ti Allah Ta'ala ulah bunga dumega du putra tapi sing emut lawon bodas siap henteu urang ngurusna ieu lawon gitu nya. Komo ari istri mah sakantenan bujung-bujung istri ketang pamaget oge nu sae teh 40 dinten langsung dikitanan itu teras diekahan ieu diekahan deh alhamdulillah naon ekah teh kartu kakak mun di desa mah itu
jadi lamun teu gaduh kartu kakak putra urang teh teu aya di lebetgan itu. Upami bapak misalnya ngaekahan putra sami sareng kieu bahasana cuk urang teh kalau Gusti teh ieu teh anak abdi gitu. Jadi lamun teu diekahan eta moal sami sareng teu ngaku itu. Kumaha barokahna jaga di yaumul kiamah upami putra urang soleh solihan. Saur Allah ya walad udkhul fi maqami rahmati fa huwal jannah. Hei barudak ayo geura ka sawarga. Ngacung barudak nu diekahan mah Pak. Gusti abdi lahir ke alam dunia sanes bijil tina bulah batu tapi aya inung nu ngandung aya bapa nu ngayuga pati-pati abdi dikasawargakeun ge abdi mah hayang mawa inung bapa ta eta barokah ekan itu mata cek alom jiga teu teangan inung bapa maneh di mana diubek di arah mahsyar teu aya sing goreng teh keur ngojay di neraka itu terjun budak ke neraka panasekeun ku jelema neraka nu teu boga dosa mah tiis lah turun inung bapak keringap ngapa dijingjing ke budak dibawa ke darat. Ai bapak cenah emak ieu teh panas yo cenah da aya nu najong tadi teh teu nyahoan. Hayu cenah urang ka sawarga tah barokah eta. Ekah teh eta. Tiasa nyanak ibu rama ka sawarga. Beda jeung kurban, Pak. Ai kurban mah jelema sulit. Kurban mah jelema sulit. Gitu. Ayeuna bapak kadu istri diparang ku Allah kadu rezeki teh sadomaeun. Bapak we nu kurban, istri mah teu jaga ka sawarga teh bapak geus moal ngareret majikan-majikan aja. Serangan kayak gitu deh. Pada kurban mah kira-kira teu boga dua aneun mah dong. Itu sulit nih karena ini serangan. Ibu kurban caroge ibu henteu ini teh teu ngareret mana sakian teh aing nang dewe di ditu. Dimukut jelema komeng gitu. Itu kurban mah. Ya, itu saeng mana cenah kurban yang aya sae duanana ge hukum ge sarua sunat. Sok aya nu nyebatkeun cenah ai tos gaduh mah wajib wajib saja dan ai hayang ai heuseum mah masih loba duit 7 juta romo dan moda mah jadi nanaon dipaksa kudu muhlison ketulusan. Sabaraha kali cenah ari ngaekahan putra unggal poe kitu ngaekahan putra mah kiraku urang aku budak nek sakali ngumpul ke rorok nepi kaki-kaki teh ngaku deui. Itu ekah teh tawis ramana ibu nangankeun ieu putra abdi lamun poe ieu di aku ieu budak abdi aya isukan moal ngaku. Kitu. Mata ekah mah lamun bisa mah unggal jam. Itu. Terus ekah hati-hati aya entong teh kalau aya teh aya mah. Itu abdi mah bade satahun sakali pet wae nek satahun sakali nek 2 tahun sakali nek saumur sakali ai teh era mah aku anak sakali-kalina itu aduh rezeki mah terus aya nu nanya poe ieu putra abdi isukan aya nu nanya ieu putra abdi masih moal jam nu nanya budak urang banyak disebut budak batur tah eta akekah barokahna jaga bisa ngajait kasangsaraan inung bapa di neraka ka sawarga. Eta barokah. Alhamdulillah di dia atos sampai sekali nya anjing ekah deui we. Nya sing aya berizkina. Itu singgang berizkina. Sanaos bari urang lahir ka alam dunya teh teu makana naon anya paingan cek bahasa kolot baheula cek dalang. Cek dalang anu ngartikeunana kade cenah urang teh sing emut kana purwa daksina. Itu teh bahasa teh juga teu sabaraha, tapi jero teh tauhid. Naon purwa daksina teh purwa wiwitan daksina wekasan. Intina sing emut bu ari urang lahir ke alam dunya nyanak sabaraha karung duit. Pak sabaraha karung nyanak artos. Bujeng-bujeng kan nyanak artos di lancingan ge henteu. Nya atuh wajar lamun di alam dunia sangsara dapungan urang teu bebekelan gitu. Tah ayeuna urang bakal dialihkeun di alam dunia ka alam barza ceuk Allah nek lengok di wae eta mata ceuk Allah sok bebekelan bahasa Arab disebut ibadah. Tah ibadah teh lain Allah butuhkeun karunya bisa sangsara dua kalian.
jak urang teh itu karasapan kurang geuning lahir ke alam dunia teu makanan naon teh teu babak belur mah hese neangan duit 1 miliar oge itu nya ai 1000 mah mulung ngejoan gareunnya mah masina baheula tuh itu matak cek Allah kudratul abdi kasbun ai barokah ka aya mah anjeun ayeuna di alam dunia sok berusaha berjuang itu matak nu arusaha teh dasarna karena urang aya kahoyong ai teh hoyong nanaon mah Pak endong usaha moal doraka itu ieu mah diwajibkeun saden usaha ka jalmi anu seueur kahoyong bongan tadina teu maka ngan anu jadi patokan urang di alam dunia teh moal diantep lila mah bakal dialihkeun maut bahasa Arab bahasa urang nama ngalih ai pinah hirup ka mana ge da urang teh di dieu teh sabaraha kali pinah ti sawarga dekat orang adat teh banjur mama bijil ti sawarga ka mana minasulbi wa taroi sup kana tulang tongong bapa sesek napas meureunna tulang tongong bapa ngalih deui kana patuangan ibu hirup teh di patuangan ibu lah ngalih deui ka alam dunia di alam dunia ngalih deui ka alam barja pan batur ge geus kadar itu teh nya anu pusing mah di dieu kadar itu daripada rudat dituluykeun ge gitu nya mata ku si rudat mah kadar itu entong sieun batur geus loba batur dari itu malah tadi ge aya nu ka ditu pusing jeung di dieu ge gitu di ditu teh hirup di alam dunia onaman di mana aya kaprayogian urang seueur pesereun seueur tamuteun seueur suhunkeun malah anu seueur kegiatan mah paukeun we mah aya di alam dunia ya demi ngabubuh kahayang tapi di mana urang tos ngalih ka alam barja di ditu mah Pak teu aya pesereun, teu aya tamuteun, teu aya suhunkeun, teu aya badogeun acan. Teu mekal ayeuna urang di alam dunia sangsara teu katulungan di ditu. Da Allah teh nyaah. Urang oge kana doranya Allah teh nyaah, bisi sangsara ngadua kalian di ditu. Matak sok sing seueur. Itu seperti saya berbeti dia syukuran ka Allah Ta'ala ibadah teh syukuran ge. Gitu nganuhunkeun kana kanya Allah dipercanten anjeunna nyepeng amanah eta teh ibadah jadi nu ngaran ibadah lain sahadat salat zakat puasa ngaji wae lain rumah tangga ibadah ka sawah ka kebon ibadah dagang tani ibadah itu ningali runtah di buruan sapukeun ibadah itu tengah wangi tingali bumi tatangga biaya pantona molongo da capeun siangna teu kanyahoan panutupkeun ibadah ngagabung jeung hukumna di nagara tarola di desa diajakeun ngarona teu matak ngarona bahasa agama nama eta teh jariyah itu sunat hukumna lamun di nagara mah wajib hukumna ya wajib aturan negara tapi lamun cek agama mah sunat tugas rona lain ngabebrik bangsat da bangsat mah jeung manehkan nyawa ge geus nge itu naon tugas rona teh nalingakeun tatangga bilih kagungan teuing lampuna sanes teu percaya kabayar ngan kanggo naon ai karula mah cang-cang teuing itu bilih tatangga hayangna teu ditutupkeun panto kanangna pangnutupkeun tarona teh gitu paling ngautamikeun ngajagarana itu rona mah kada diutamikeun ngajagarana naon sabna henteu aya nu nalingakeun matak tugasna deh rona matak cek agama dimenangkeun rona mah sare bareng jeung rana gitu so tapi ka kiamat jayanya itu jadi rona dimenangkeun sare bareng jeung rana cuk agama itu nya hees nama di mana we nya mah sarena bareng itu nah rona di pos rana di mana beleda ayo pakekeun ujug-ujug melotot ajengan stres dia mikir deh
nya rona sare gitu temenang kumaha teu sangsara mudah-mudahan tuluh kudu niang rana bisi ngesare kapiolaan temenang bareng itu sok sing bareng nah eta ibadah nanaon oge itu caroge masihan artos ka istri ibadah kene gede jeung leutik nama itu ku istri ditampikeun terus diolahkeun itu ibu misalnya da aing meuli biaskeun nyalira mah teu kaengge ibu teh hiji berat punya mamawa biasa da aing meuli saleter eran we nya itu aing meuli obat karung da berat mata kan teh lalakina saya meuli bias urang nya hodi iman we kitu na dia mah jeung moal katipu di lalakina itu biasa 4.000 bebeja kalakina jadi 6.000 sia aya mah naik aya dibeurekeun ku urang mah lumuh sabaraha nah gitu jelakan ya mah beas teh naik ke bayarkeun teh naik kacau kiru detik teh rumah tangga nya Bu agung rumah tangga itu di mana ibu bade masak anu baheula mah anu baheula nya bari teu ayeuna kan panginten aya hiji-hijieun di mana ibu bade masak nyekeskeun korek api di mana cekes korek api dicekeskeun teh 10 rupa dosa ibu dihampura ku Allah taala cuma nyekeskeun unggul can hurung nya mata anu baheula mah cerdas itu lamun ngeureunceun teh ayeuna cekeskeun paruman pan beak sacepuk teh loba kitu ngeureun kitu bagirna ngasurkeun suluh nu baheula mah da ku suluh sakali nyorosokeun teh 10 rupa diampura dosana ibadah hungkul Bu bisikan sakali ngapoes panangan teh eta 10 rupiah diampura dosana asal ulah haral tuh ya mah nyekeskeun cenah wah ribu cenah aing itu boga salah kitu micu kudu aing aawet nya eta mah nyekeskeun 10 rupa diampura boga dosa haral 20 rupa jadi maliputan da kudu muhlison sarengan ku kaikhlasan karidoan itu ieu mah saur caroge cing cenah atuh maaf pangkadiekeun cai ulah kusorangan we 35 tahun teh nyebutkeun kusorangan we 35 tahun teh disikat gigina teh teu meunang sakali-kali jeung tiba-tiba nyebutkeun kusorangan mah kajen balong we nya moal gede teuing dorakan keke moal bisa carangat ge terus teh balong jadi moal kudu maraban urang jauh aman nah kitu seueur pisan kasayanana seueur pisan cucukna dina rumah tangga bisa seuten jadi ibadah tangaraksa etana itu saibul bet ge di sajabina ti anjeunna rumah tanggi mudah-mudahan ngaruntut raut wa asyiruhunna bil ma'ruf saarah sairama dina jalan nu dipikarido ku Allah taala para putrana mudah-mudahan sing janten jalmi anu palalinter utamina mah sing eta we sing paling ter murang kali mah kamu milarian ilmu di mana terserang ilmu mang kena terangeun mana anu bener mana anu salah moal ceuk batur kitu lamun bener ceuk batur sok nyeri hate wae teh nya ge kana sae itu sok era rencangan ayeuna misalna usum rotinan ka ibu-ibu urang rotin nyeri hate teh itu awas ka budak balon kene da kolot hideng we arek mah itu mantan jadi malah monrotinan tong sumbar sampur ayam nyawi deng tahun teh hadir berarti teh hideng teh kitu daripada urang ngajak malah jadi goreng rugi deh cicing ayeuna di madrasah entong gogorowokan ibu-ibu urang rotin anak pupujian teh ante macam gitu kadang-kadang pusing teh engkau mah nolomba hutang ngongkot sampai ongkong mah mending kaluban teh ibu-ibu eta aja berwes tuh niat halus lagi malah jadi goreng itu jempling itu supaya ulah nyawan gitu loh tinte gitu deuh meh papada hujan lagi ada ingat teh nyawa cuma teh rotin itu kan alasannya kuat gitu kemarin dengan kana kagorengan mah lindung dengan ade mesti sama eta
Jadi intinya Sahibul Bait terutami mudah-mudahan Allah ngalungsuran hidayah taufik oke umum ka urang sadaya nu ngagaduhan putra sing dipasihan kemampuan kegiatan dina raraga ngajalankeun amanah Allah. Putra urangna sing soleh solihat gampil nya itu diurusna barangkali mah diurusna we da aya urang mah teh selain urusin itu miskin mah hanya kumabrukna we urang nya diajak ke Ustaz salat aya nurut hese dongkokna nyeri cangkeng itu aya sujud teu bisa udang deui geus teu bener we geus itu iwati tinggal urang kepala putra emut itu jeung putra teh titipan ti Allah Taala tadina kurang sawarga maka tugas rama ibu mah ngabantosan kacaroge henteu wajib mutlak ya jadi wajib ibu mah taat kacaroge naon ari ngaran taat ngalaksanakeun kana piwarangan kade ya jadi taat teh ngalaksanakeun kana piwarang lamun ceuk Allah aqimus sholat jelema lakonan sholat gimana aya jalma ngalakonan sholat eta jelma taat ayeuna Allah teh ditahiber kaleper urang teh hiber diganyar ku Allah moal da Allah teh ditahiber ayeuna istri gaduh caroge ceuk mu Allah istri wajib taat ka caroge naon ai taat ngalaksanakeun kana piwarang caroge salaki teh ditanya ngutara ditanya seuh tara tapi ibu hidangnya nyangu nyesel untuk ngarep-ngarep ganjaran di akhirat gitu awak ruksak digawe capek di akhirat nol lalakina bakal ditenggelan sebab diberi tugas dilaksanakan keserangan henteu dipengparkeun ditugaskeun ka batur henteu awut-awutan tar mah teh cara agama pamaket nu bedah-bedah rumaja tugas urang teh sakitu beratna ibu mah tinggal calik-calik di bumi ibak dangdos tuang itu mun bisa istri urang ulah dipasihan askeun itu sok kusut teh kana awak teh nya nya moal murah hargana barang nalis we itu maka tidak harna kayak gitu urang layeuskeun karep tilu ka tukang dua teu tidak kan hirup pungkul oh piraku kupikeun mun nya jalma taruangna kana raskin jaraka leumpangna narpi ka masjid ning eueuh da eta we ciri urang layeuskeun we nya mata lamun aya raskin mending bikin ka bapana wae Bu itu ibu mah ni sae teh nganggo acup ibu anu ngagaduhan caroge mah teu kenging langkung ti 3 sasi 3 bulan dulu itu lain nah kan lalaki nu mangmelikeunana urang mah tinggal mah gitu lamun aya kewajiban halus nyapatana ge kudu nu halus itu wedak atuh ka urang sisima anu nyekapan ka tahapan urang ibu teh make up teh wedak teh 4 juta saoles gitu itu wedak ke 1000 haji 1004 kilo udah nu hadin nu halus ge kusut begitu nya sok kalalajoanan ayeuna ibu gaduh murang kali sekolah SMA sok angokeun pakaian nini nu teh di sawah tapakeun ka budak SMA kusut moal aku teh budak gitu mata ibu ge gitu 3 bulan dulu itu udah dipake ge karena manuksa itu jadi pikalina bayarna ulah ogol teuing atuh mah kira-kira 3 bulan mah dulu wae gitu kan antep sina meuli lalakina itu upami pamagat hoyong bebas tina hukum kewajiban sakitu abotna bebankeun ka istri ikrar saur urang teh ka istri urang nyai neng geulis istri akang da akang gaduh istri ka anjeun teh lain nek sosoro kojor gitu ari kudu nyangu nyusuh ngurus budak ongko ka sawah ka kebon paeh lalaki dia kekasih kitu sok ajaran kan ku sabab cek Kangjeng Nabi meunang ieu tugas dibagi 2 ikrar ku urang salami dipihukum ku akang usum nyangu pangnyangukeun mun aya seseuh samueunana usum nyeuseul pangnyeuseukeun mun aya seseueunana
mun dipareng urang gaduh lungsuran atau putra panguruskeun ada putra mun dina kayaan akan keripuh kakare kalau mantuan ya jibul mar'ah tatba'u ala sayyidiha baru istri boga kewajiban yang menyusul karena dipiwarang ku carogena alog idin boga ganyaran itu lalakina bebas da tugasna dibebankeun itu bisa dapon sayong apa dah tos gaduh caroge hidang nyangu nyeuseul hukuman wassalam wal bukan anak kitu rupina urayan ti abdi hapunten kasuhun terakhir anu sae mudah-mudahan janten ilmu bermanfaat barokah nu lepat nama abdi jalmi biasa moga-moga urang sadaya aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.